Kunaon si Putra molotot? Putra, ayo mana kunaon juga kergalau? Aing ngakar para rusing Parusing kunaon? gara-gara nempo foto kawin inung bapak urang. Mang bener teu pas kawin inung bapak urang nanggap dangdut jeung wayang golek. Emang emang kunaon? Aing ngaambek dan diondang. Hah? Dasar Ari si Putra dengarti kene sakitu manehna dina jero beuteung kene. Hei Putra. Si teh keur inung bapa maneh keur kawin nanggap dangdut rame. Dangdutna oge ayu ting ting jeung wayang golek. Wah, maneh mah teu diundang. Goblok inung bapak urang mah pi omongeun. Nyaho ayu ting ting teh idola aing. Matakna. Kunaon atuh mah kitu diundang maneh Putra? Tega bener inung bapak maneh mah. Menurut Amang mah ye Putra, mending keneh ayeuna mah bapak maneh senaneangan deui pamajikan nu anyar. Tah, engke mun bapak maneh kawin deui senan nanggap dangdut tah jeung wayang golek. Heueuh nya Mang. Atuh engke maneh boga inung anyar. Udah cemerlang eta mah bener Mang. Rek balik heula ah Mang. Rek naon balik? Rek nita bapak urang kawin deui. Bagus itu. Iya dong, tos dulu atuh. Bener si Putra arek boga inung anyar. Anjay.